Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade ngawawancara Meridiana. Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Sabot abdi tepang tahun anu ke-20 tahun dina wawancara abdi nganggadeukeun hiji impan. I can be a learner. Serta impan abdi dina wawancara teh serta acan abdi berulang tahun ka 30 tahun. Abdi kadas atos tiasa nganggadeuhan kebebasan finansial. Cerita invasi $1 abdi berawal masih 1998. Jantan dina 88 abdi cikeneh lulus SMA sarta kawitna hoyong neruskan atikan abdi di Universitas di Jakarta ngangging wawancara aya karusuhan 88-nya margi kolot pi kahawariwangan pisan ti karyawankeun abdi utamana maksa atikan abdi mangka ti eta abdi oge diampungkeun ka Singapura kanggo diajak gitu. Singapura abdi kedah ngalakukeun seueur kalintang peringatan. Henteu carang abdi kedah henteu neda sarta oge kuasa ngabantun bekal ka kuliah nyata cara terefektif kanggo abdi. Sarta bekalna oge hiji hal anu bajasan pisan nyaeta sapotong mari tawar. Sabot sadaya atau sepi abdi mios ka toilet kanggo ngaleueut bekal abdi anu bantun kasebat. Ieu teh mangsa-mangsa anu matak hanjelu sarta lumayan mengesankan kanggo abdi margi dina wawancara seueur kalintang rarasaan anu galo-galo. Janten aya rarasaan kuciwa oge, ambek oge. Naha pangeran mikeun cocobi anu ageng pisan kanggo abdi. Naha abdi kedah tebih-tebih ti sepuh, naha abdi kedah pindah ka Singapura. Sedangkan wanci eta kaayaan di Jakarta terang kumaha. Seueur keneh kerusuhan sarta sajabana kaayaan abdi di Singapura wanci eta oge-oge sesah pisan nanging di jero iman abdi ngayakinan tangtos aya maksud pangeran luhur sadaya anu abdi alami ieu mangka teh eta sakumaha energi anu abdi piboga abdi salurkeun kanggo kajabi ti kaayaan anu henteu nyenangkeun kasabet. Di umur ka-20 abdi berjanji yen abdi kedah leres-leres sukses sateu acan umur 30 warsi. Janten eta pisan mimitina naha abdi nganggadeuhan impen sapertos eta. Tip kahiji nyaeta visi. Janten urang teh kedah boga visi. Urang kedah terang ka mana urang bade mios, urang kedah nyimpen. Anu kadua nyaeta tindakan. Urang oge kedah bantun tindakan. Ulah kantos rempan gagal sarta anu katilu nyaeta kapalai. Janten urang kedah mikaresep pagawean urang sarta oge ngalakukan naon anu urang sukai. Abdi pecanten kasuksesan hiji jalma dipenten ti sabeha ageng akibat positif anu anjeunna kasihan ka jalmi-jalmi sakitarna. Kumargi eta dina wanci abdi umurna 30 wasi abdi oge ngadu impan anyar. Abdi hoyong tiasa mikeun akibat anu positif ka 1 juta jalmi utama di Asia sarta di Indonesia. Eta pisan impan $1 abdi ayeuna. Dugi kalawaan poe ieu abdi bersyukur pisan margi ngaliwatan saminar abdi, ngaliwatan buku-buku abdi. Abdi tos mikeun akibat positif ka ratusan ribu jalmi. Abdi hantengan hoyong eureun di situ wae. Impan pangbadakna abdi nyaeta hiji wanci atos lamun abdi tiasa mikeun akibat positif liat program televisi abdi sorangan margi abdi ningali pangaruh anu mawi ageng kanggo balarea nyaeta pertelevisian. Mugi-mugi liwat karya-karya abdi anu salanjutna abdi tiasa mikeun akibat positif ka langkung seueur jalmi. Lamun abdi wae tiasa, abdi yakin kalawaan dua sarta oge kalawaan usaha anjeunna oge tiasa melawujudkan impan $1 anjeunna.